tingali urang mun dahar pan beda jeung jelema nu beunghar. Urang mah dahar ari piringna leutik, ari kejona mah mucung. Urang mah daharna ge lain ku sendok, ku ramo urang. Celeb datang ramo kana sangu pan teu geura diangkat urang. Muter heula di dinya. Padet eta sangu. Puapkeun kana sumut 2 kali ngagayem kelake langsung tuh. Urang mah dahar bisa kali 2 kali 3 kali nambah eta Pak. Padahal mah urang daharna teu mewah, dahar urang mah sederhana. Nganukur sangu, sambel, lauk asin, lalap ge lain meunang meuli mundur di pipir imah tatangga bari jeung teu bebeja. Tapi urang dahar bi teu bere nikmat ku Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidin lillah sana. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah
wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya hadratal mukarramin, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, teristimewa guru-guru urang sarerea anu rutin maparinan ilmu agama ka urang di tiap-tiap majelis ta'limna, anu cakedna, anu tebihna, anu sepuhna, anu anomna, alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa tauqiran lahum. Dipayun urang doakeun mudah-mudahan ya guru-guru urang, para kiai urang ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiyah, sing dipaparinan kakuatan dina istiqomah, pageuh nyekelan akidah ahlus sunnah wal jamaah, sareng mudah-mudahan putra-putrina ku Allah sing dijaradikeun putra-putri anu soleh tur solihah, sareng mudah-mudahan ketika ya guru-guru urang termasuk urang ketika kembali menghadap ke Allah maut ngarana, mudah-mudahan sing aya dina maut anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan di bawahan dugikeun ka atasan dikawit Bapak Lurah, Pak RT, Pak RW kum sadaya nu sami kusim kuring dipihormat, Bapak-bapak, ibu-ibu selaku penghadir pangaosan di nararaga walimatul khitan, walimatul aqiqah, anu sami-sami kusim kuring dipihormat, anu sepuhna, anu anomna kum sadaya nu teu tiasa diwiji-wiji, namun insyaallah tengirangan rasa hormat sareng ta'zim sim kuring kasadayana. Maka urang oge ngadua mudah-mudahan ya urang selaku penghadir acara pangaosan ku Allah oge urang sing dipaparinan umurna anu panjang, awakna urang sing dipaparinan sehat jag-jag waringkas, lantaran umur panjang ke hay unggal poe gering malulu maripu. Urang ngadoa awakna ku Allah sing dipaparinan sehat jag-jag waringkas, di imah urangna sing laloba beas, dina kantong urangna sing loba duit kertas, pamajikan urangna sing bararesih bararodas, bobogan urangna ge sing bisa hareuras. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibil wasilah, pangersa kiainana anu ngajadikeun cukang lantaran sim kuring dongkapna ka ieu tempat, urang doakeun mudah-mudahan kalatesan anjeunna nuju kirang sehat, mudah-mudahan ku Allah sing enggal dipaparinan kasehatan deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibil wasilah nu kaduana sahibil hajah, kersana Bapak Sahri beserta keluarga anu ngajadikeun cukang lantaran urang kumpul dina ieu tempat ngayakeun acara pangaosan. Pangaosan teh Bapak itu bahasa Sunda lemes, bahasa kasarna mah pangajian. Pangaos teh ternyata harga.
Urang sok balanja misal di daerah wetan lamun nanyakeun harga kalimatna nanyakeun pangaos. Punten padagang ember ieu ember sabaraha pangaosna. Berarti nu dimaksud nanyakeun hargana. Ternyata bener manusia nu sok rajin pangaosan mah manusia nu ngabogaan harga. Mantap manusia nu kumpul dina ieu tempat peuting ayeuna teh bapak-bapak atanapi ibu-ibuna ieu adalah manusia nu dipilih ku Allah. Panci Kangjeng Rasul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah rek nyieun manusia nu hararade menurut Allah, manusia nu bararagus menurut Allah, maka eta manusia ku Allah bakal dibere paham, dibere ngarti karena ilmu agama. Urang bisa ngarti ilmu agama teu aya di tempat terkecuali di pangaosan. Berarti ieu urang nu kumpul dina ieu tempat adalah salah satu manusia nu keur ku Allah dijieun bagus. Di zaman ayeuna Pak, manusia terbawa terhadap pemahaman jahat, pemahaman sesat teu saeutik. Manusia disesatkeun zaman kuari teu saeutik. Kusabab jalma na geus jara rauh tina pangaosan. Lantaran manusia nu sok ngararaji, manusia nu sok kararumpul di majlis taklim, insyaallah manusia tersebut ku Allah terjaga tina akidah-akidahna. Contoh Pak, zaman kuari jelema nu ngaku nabi, jelema nu ngaku wali loba. Jelema nu ngaku wali, nu ngaku nabi loba. Sedangkan lamun misalkan urang teu boga dasar agama hirup jauh ti pangaosan atuh urang ge gampang kababawan. 3 tahun ka tukang aya manusia nu ngaku-ngaku jadi wali di daerah Cisoka, urut supir kontainer jadi wali. Kabayang Pak, atuh paling ge dangdananana anduk leutik dina beheung teh beuteu ngabudayut, maka jalanna pendek, ngaku jadi wali. Manehna nyeun kuburan di jero imah aya 3 kuburan. Ceuk manehna kuari mah lamun hayang ziarah ka Kangjeng Rasul, hayang ziarah ka Sultan Hasanuddin Banten, hayang ziarah ka mana bae para wali Allah, teu kudu jauh-jauh datang ka kuburan, didatangkeun ku kula wali ka ieu tempat cukup jarah di imah kula. Laju jelema nu nuturkeunana aya bae, jelema nu percayana aya bae. Mantak bener cik Syekh Burhanuddin nyarioskeun, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fisnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Asalna lima yatamassaku fi dinihi bihima. Keruksakan terbesar yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh 2 orang. Saha hiji alimun mutahatikun, kiai ustad anu geus tidak memperduli terhadap agamana sorangan. 2 wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, nu kaduana justru nu leuwih nyeun kehancuran di muka bumi adalah jelema bodoh nu ngaku-ngaku wali. Atuh kuari mah wali lain make bahasa Arab sih make bahasa Suryani sagala Pak. Bener Pak. Ieu urang lamun jauh ti pangaosan teh parang sababari jasa kabawa sesat. Tapi lamun urang aya di pangaosan, urang boga guru-guru urang, para kiai urang marasikeun aya, ustad urang marasikeun aya. Ketika aya nanya misalkan manggi hiji perkara nu rada aneh, aya jelema nu hebat, jelema bisa lempang di luhureun cai, jelema bisa hiber di awang-awang, duit diusap bisa, kertas diusap bisa jadi duit, daun ge diusap bisa jadi duit, nu lumpuh diusap bisa jadi cager. Ieu jelema ngaku-ngaku wali. Lamun urang teu ngabogaan akidah agama nu kuat, eueuh jang tanyaeun
guru teu gablek, maka jelas gampang kababawa urang kudu sesat. Bener Pak. Sedangkan cik Imam Al-Ghazali, lamun aya jelema nu ngaku-ngaku wali maka tingali tina nisbat ibadahna. Lamun ibadahna sesuai jeung ibadah syariat Kangjeng Rasul, fa'lam annahu waliyun min auliyaillah. Lamun jelema boga kahebatan ibadahna sesuai, maka jelas eta wali ti Allah. Ngan wali mah tilok ngaku-ngaku wali. Atuh komo siaran dina TikTok ngaku-ngaku wali. Iya kuari gitu Pak. Ngomong bisa merentah ka malaikat Jibril. Oh, hendak jadi penjaga gawang di neraka. Emangnya di neraka ini main bola? Tuh Pak. Ngomong bisa merentah ka malaikat Jibril, giliran anak buahna legit motor nyap-nyap dina TikTok. Atau pantai nyambung. Tuh, pantak ternyata Pak, pengaruhna pangawasan di dunia wal akhirah itu sangat besar. Terutama tadi urang teu gampang kababawa sesat ku ajaran-ajaran di zaman ayeuna. Pan ayeuna mah tinggal lihat ke. Ayeuna mah Pak geus mah para alimil ulama teu pati aya. Ayeuna mah laju nu jadi barometer masyarakat, nu jadi imam masyarakat ku ari mah HP. Naon be nu keur rame di HP atuh eta tadi diturutan. Tuh. Mantak lamun misalkan orang jauh di pangaosan Gusti azana Pak, mantak bener sim kuring emut almarhum almaghfurlah nu jadi bapak kolot. Punten baji, setiap dinten Senin pan sok aya pangaosan di Cisanti, pangaosan jamiahan. Beres pangaosan jamiahan aya guruna pan Abuya Nadil ti Kadujurig. Eta Abuya Nadil ku almarhum sok dibawa ka Cisekarompok beres pangaosan. Diajak ngaji, almarhum nyorokeun kitab Nihayatuz Zain pamita salah. Nihayatuz Zain ku almarhum disorokeun ka Abuya Nadil. Salah satu putra aya nu naros, cek putra bah, pan eta kitab Nihayatuz Zain ku abah dipasarkeun leuwih tina 3 kali tamatna. Laju dibalakeun ku abah ditamatkeun sababaraha kali tamat, kunaon ku abah disorokeun deui ka Abuya Nadil. Kumaha jawaban almarhum? Ceng, orang hirup di alam dunia ku Allah diciptakeun yang ibadah, sedangkan cek Rasul la ibadata liman la ilmalah. Moal ditarima ibadah manusia lamun teu dibarengan jeung ilmuna, illa aya istisna ikhraju syai'in an hukmin yatanawwaluhu ghairuhu. Aya istisna kecuali jelema nu bodoh di alam dunia tapi masih daek datang ke pengajian, sanajan ibadahna teu dibarengan jeung ilmu tapi masih daek datang ke pengajian, maka ibadahna ku Allah bakal diterima kabeh. Berarti pangaosan teh apa? Eta nu bakal jadi tutulung kana ibadah urang. Tuh. Mantak urang syukur di lemur urang masih keneh loba kiai, loba keneh ulama. Bahkan Pak, jelema cik aya satu ulama mengatakan jelema nu sok ngararaji itu di akhirat nage ku Allah bakal diberi kelebihan dibandingkan manusia nu saja. Majelis ta'lim nu sok dipake ngajina ieu contoh. Bapak Sahri ngayakeun acara hajatan, ieu aya panggung. Ieu panggung ku urang diisi pengajian, maka ieu panggung di akhirat nu bakal jadi kendaraan urang nganterkeun ka Allah ngalewatan mentas sirat. Sirat jembatan anu ku Allah diciptakeun dibentangkeun ti padang mahsyar ka surga. Cik ulama panjangna ieu jembatan butuh waktu kurang lebih sekitar 3000 tahun. Bari jeung ieu jembatan moal lurus bae 1000 tahun nurun, 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak. Ieu jembatan leutikna alabatan rambut, seukeutna alabatan pedang bari jeung dihandapna neraka. Asana Pak, urang boro-boro 3000 tahun hayang mentas jembatan kos kitu kakarak 3 lain kaki urang mah ngunclung. Tapi bahagia amat tuba cik ulama. Bahagia amat ka jalma nu sok ngararaji keur di alam dunia, eta tempat nu sok dipake ngaji keur di alam dunia bakal datang ngajemput kana jamaah nu sok ngararajina nganterkeun ka surga ngalewatan jembatan tersebut. Tuh. Tah ieu jembatan ieu teh apa ieu? Ieu jembatan tenda ieu teh bakal jadi kendaraan urang jaga di akhirat. Engke urang jaga di akhirat tariu di pinggir jembatan, pinggir neraka. Jol malaikat, cek malaikat, hai urang mana ieu?
Iya mah urang barengko karena raraon di dia kami hayang ka surga atuh gurang ka ditu cik malaikat tuh gurang mentas ka ditu boro-boro daek mentas ku ngadeun lagi kami kesana yeun kumaha cek malaikat lamun anjeun keur di alam dunia sok ngararaji beh maka anjeun mentasna moal ngalewatan ku leumpang suku dianterkeun ku kendaraan anu mana eta kendaraan keur di alam dunia sok dipake ngaji jol betenda urang oh jadi itu mah tenda teh jauh jadi aya cauan cenah deuleu ha eta urut tenda urang urut hajatan teh kasari baheula hajan urang nararaek bring benae ararasup teh kana kendaraan aya nu diukna di hareup aya nu diukna di tengah aya nu diukna di buri atuh kumaha lamun keur sok ngaji di alam duniana bae Pak atuh lamun sok ngajina di hareup diukna lamun diukna biasana di tengah lamun biasa diuk di buri atuh di buri lamun biasa diuk di luar atuh nangkel tuh biasana ibu-ibu sok kararaji di luar bae kunaon anjing teteh ngajina di luar kunaon cek di luar mah haji bisa nyarande bisa tutuk tuur bisa ngahunjar deket ka sendal tereh kabalik adeuy lesteng borong cik ibu-ibu kami mana jangan nangkel-nangkel ge nu penting mah datang ka surga atuh datang nama teteh ka surga orang kaya jubur mah tutung jangan panggang di handap neraka lesteng jubur tutung berarti nu ngarajina sok di luar bae Masya Allah Pak kanikmatan lewat ta manusia nu sok ngararaji teh dianterkeun ku kendaraan tinggal manusia-manusia nu keur di alam dunia na tilok ngararaji keur disiksa ku Allah di jero neraka ngomong ka Allah kumaha Allah nu geus ngabejaan ka urang wa qalu bismillahirrahmanirrahim wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir surat Tabah Gusti lamun kami doang urang barengko baheula sok daraek ngararaji cicing di majelis taklim meureun kami ku Gusti moal disiksa ku ari di jero neraka sa'ir tapi karena kami baheula boga ceuli tilok didengekeun kana pangajian boga akal tilok dipikirkeun tentang ilmu agama nu di urusan bajang dunia maka iyalah balasan pikeun kami nu tilok nararaji keur di alam dunia ku Gusti ayeuna disiksa di jero neraka sa'ir naudzubillahi min tuh mantak jelema nu boga ilmu jelema nu sok ngaji darajatna ge beda jeung jelema nu sok tilok ngaji bismillahirrahmanirrahim cik Allah qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab wallahu a'lam bimuradih cik Allah qul bejakeun wahai Muhammad ya asyrafal khalqi bejakeun ku anjeun wahai Muhammad manusia nu pangmulia-mulyana bejakeun ka saha bejakeun ka umat anjeun tuh urang Pandeglang tuh urang Rangkas tuh urang Banten tuh urang Barengkok umat anjeun kabeh bejaan naon nu kudu dibejakeun ku Kangjeng Nabi hal yastawi huruf istifham bimakna nafi hal yastawi moal sarua alladzina ya'lamun manusia nu boga ilmu walladzina la ya'lamun jeung manusia nu teu boga ilmu darajatna di hadapan Allah moal sami contoh be Pak contoh leutik urang boga imah urang itu hasil karya tukang bas jeung kenek eta imah dibangun ku tukang bas jeung kenek tingali ketika ieu tukang bas jeung kenek keur ngabangun imah urang isuk-isuk geus dararatang jam 7:30 geus dararatang mararopi heula nu sarapan heula jam 8 tuh kenek mah geus dititah gawe ku tukang bas gerang ngaduk semena ulah loba teuing di jam 8 kenek mah geus mulai ngaduk Pak geus mulai gawe ari tukang bas mah jam 8 atuh keur ngarokok ke bener tuh begitu jam 8 lewat saparapat atau jam 7:30 adukan geus azak kenek geus gawe geus bobolokot ku kesang jam 7:30 tukang bas kakarak turun gawe ja adukan kakarak azak tuh
Beres gawe jam sabaraha? Beres gawena jam 4:30. Jam 4:30 tukang bas balik. Tapi kenek jam 4:30 kakarak yang ngumbah ember jeung pacu. Jam 5 kakarak beres. Karak kenek balik tah ngadekeun kenteng heula kudu boga imah. Tuh. Berarti waktu gawe antara tukang bas jeung kenek kebel keneh saha? Kenek. Tanaga ge punten Pak, nu kaluar tanaga gede kena tanaga kenek. Kenek mah mana ngaduk, mana mawaan adukan, mana mawaan batak, mana dicarekanan bae ku tukang bas. Atuh ja kenekna ya rada ungaho teh. Tapi kunaon giliran kana poe Kemis tuh wanci gajihan. Ari kenek mah diitungna gaji sapoe nganukur 80.000, rokok bose nu hapeuk teh sabungkus. Tapi tukang bas sapoe digajina dihitung 120.000, rokok gudang garam beureumna sabungkus. Bener. Adil tante Pak. Adil tante ieu. Tah cik kenek kakarak aing mah cenah anu ceramah mah munangkeun ka kenek. Engke heula nek. Iya di mana-mana berjalan seperti eta, Pak. Teu di Pandeglang, teu di Serang, teu di Rangkas, teu di Jakarta, teu di mana-mana memang berjalan seperti itu. Gaji kenek lebih kecil daripada gaji tukang. Kenapa bisa seperti eta? Kenapa gaji tukang lebih gede, kenek leuwih seutik padahal tanaga loba kenek-kenek nu dikaluarkeun. Waktu gawe kebel kenek-kenek nu dipake. Tapi kunaon gajina leuwih leutik tibatan tukang. Ieu janji Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Manusia nu boga ilmu jeung manusia nu teu boga ilmu moal sarupa. Cek tukang bas deui, pan aing mah gawe na make ilmu. Eta kusen dipasangkeun sampai ka lempeng menang saha? Pan menang aing nu mikiran. Dielot heula, dikeker heula, ditimbang heula, nu masang keramik sampai kan lurus dalam kudiat. Pan menang aing mikiran, nu masang kenteng mikiranana tukang bas, masang bata nu mikiran tukang bas. Pan sagala kabeh nu ngareka bangunan tukang bas, pan aing kenek magawe nang ngukur make tanaga teu boga pikir. Tuh. Bener tante. Atuh gawe ngukur make tanaga doang, pan kenek bawa pikiran, eueuh beban, eueuh nanaon. Cek kenek nu penting mah aing ngaduk, beres adukan najan reimah neuk rubuh deui geus. Moal disalahkeun kenek mah Pak, nu disalahkeun mah tukang. Tuh. Punten Pak, ieu sakieu ilmu urusan dunia. Ieu ilmu urusan dunia geus ngabedakeun derajat manusia. Atuh komo ilmu urusan agama. Wabil aula ilmu urusan agama mah jelas lebih gede tibatan ilmu urusan urusan dunia. Contoh, ya orang dek hajatan di hajatan contoh. Biasana meme hajatan sok ngumpulkeun tatangga nu deukeut nu jararauh bararaya kabeh diararondang. Nu boga hajat ngararondang kabeh ka tetangga. Umpama dek hajatan sunatan ka saha? Jol be ngondang. Etapan ngondang ka urang jelema nu bodoh Pak, urang teh termasuk simpuring. Eta nu boga hajat ngondang ka urang jelema nu bodoh, jeung ngondang ka kiai beda. Tina cara ngomongna ge geus beda. Jol BKI mah urang. Kadang-kadang urang mah diondang lagi dipegati jalan. Nu ka mah dia? Engka hareup pun bensin biak bensin. Engke heula keudung tangguhan. Aya naon ieu? Ieu buku jagi suka endek nyukuran anak. Jagi suka endek ngawinkeun anak. Kira-kira dia engke sore teu ka mana? Moal ka mana-mana cenah. Heula mun teu ka mana-mana mah engke sore deh jam 4-nya wayahna ditangguhan di maeng ariung aing cek isuk ngawinkeun anak. Ah cenah burung aing kitu mah insyaallah. Ulah insyaallah dia kudu datang. Bu, ka urang mah ngancam sagala Kak. Tapi giliran ngondang ka imah kiai. Assalamualaikum. Diuk becan dibukakeun mapan lawang. Begitu dibukakeun lawang, ih ja Pak RT na PT Pugu mohon ieu bah. Abdi kawakilan cenah ku Mang Anu. Ieu pe warang dongkap ka Abah ngawartosan Mang Anu enjing bade nikahkeun putrina. Ieu sonten rek ngayakeun walimahan, rek ngayakeun salametan upami Abah teu ka mana-mana, saurna diantos di bumina tabuh opat.
Ka urang mau ngomong na jam 4. Ka kiai mah tabu 4. Bener. Giliran datang kana waktu riungan, Pak. Urang diondang jam 4, kiai ge diondang jam 4. Urang mah teu boga ilmu agama, kiai mah boga ilmu agama. Datangna ge geus beda. Urang mah diondang jam 4, setengah 4 geus standby. Di imah nu boga hajat. Darariu bener-bener boga hajat. Kiai datang. Tacan. Jam 4 kurang saparapat tuh. Pecik mah urang geus nyekleh, Pak. Jak kesan nanggoan kiai can datang. Atuh kacang mah geus tinggal cangkangna. Atuh cau tinggal cangkangna. Kiai datang tacan. Jam 4 kurang 5 menit kiai kakarak datang. Kiai ku bebelian amat yang datang. Lain bebelian, Pak. Kiai mah nyaho kana hukum, ngarti kana tata krama. Diondang jam 4 datang minimal 5 menit kana waktu undangan. Naon sababna? Lamun datang leuwih awal sieun ngarepotkeun kan boga imah. Pan bapak mah teu mikir-mikir. Leres. Begitu kiai datang jam 4 kurang 5 menit disambut kana boga hajat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah tiasa dongkap. Mohon Bah, mangga kalebet. Disambut kita diuk lagi di jero. Urang nu tita tadi eueuh nu nyambut anterkeun kiai mah ka jero imah. Kiai mah diukna ge beda, diukna ge kiai mah dina hambal, ari urang dina terpal. Dibere cai kuno boga hajat, dibere jasar pada diondang ieu. Tapi kan caina beda. Urang mah dina aqua gelas. Kiai mah dina aqua botol. Dibere kue kuno boga hajat, dibere jasar pada diondang ieu. Cuman kan kuehna beda. Urang mah sapiring rejeungan jeung limaan. Kiai mah 5 piring ku sorangan. Dibere rokok kuno boga hajat, dibere jadi ondang ieu. Tapi kan rokokna beda. Urang mah rokokna ge dina gelas. Nu hejo nu koneng nu beureum nu hararapeuk sakeluarga araraya kabeh di dinya. Ari kiai rokokna ge camcu, cabungkus, colangan. Leres teh. Padahal nu ngondang nama eta kene waktuna ge harita kene giliran nu dibacana ge sarua kiai maca Fatihah urang ge maca Fatihah, kiai maca sholawat urang maca sholawat, kiai maca tahlil urang ge maca tahlil, kiai ngadoa urang ge ngadoa, kiai beres urang beres, kiai balik urang panghulana. Tapi giliran balik nu dijingjing ku urang jeung ku kiai beda. Urang mah plastikna ge warna hideung. Barang dibukakeun horengan besek wae. Ditempo endog ngan sabelah. Daging kotok jangjangna doang. Lauk emas lamun teu hulu buntu. Leres teh. Tapi kiai mah berkat ge plastikna warna beur. Jerona ge tina bas. Barang dibukakeun di deuleu endog 3 hulu teu sabelah. Daging kotok tina cang tina jangjang tetepokan ceker ping-ping dada kabeheung-beheung ge aya. Lauk emas tina hulu sampai kana buntut tengahna ge aya. Kenapa mesti beda? Padahal nu ngondangna eta kene, apakah pilih kasih ieu boga hajat? Tidak. Ieu pembuktian pangandika Allah. Moal sarua manusia nu boga ilmu jeung manusia nu teu boga ilmu. Mantak urang rumasa jadi jelema nu bodoh. Urang mah hargana ngan samet besek, Pak. Leres. Karena apa? Karena urang na baheula teu daek neangan ilmu. Mantak iyalah cambuk yang sangat keras anu kudu menjadi pelajaran buat urang. Cukup ceng, bapak bae nu ngan saukur harga samet besek, tapi anak ulah sampai ngan saukur jadi samet besek. Betul. Itu Pak.
Tuh mantak urang rumasa ulah hewakan boga hajat asuh salis maha urangna jadi jelema bodoh. Bener. Urang teh termasuk simkuring, Pak. Urang teh termasuk Haji Budi sami simkuring jelema bodoh. Perbandinganna ilmu dunia bae ge antara jelema nu boga ilmu dunia jeung jelema nu teu boga ilmu dunia contoh dina bangunan hargana geus beda. Jelema nu boga ilmu agama jeung jelema nu teu boga ilmu agama jelas hargana ge beda. Ayeuna urang bandingkeun jelema nu sama-sama boga ilmu. Tukang bas boga ilmu tentang bangunan, kiai boga ilmu tentang urusan agama. Urang bandingkeun. Hampura lain deuk ngaglutkeun kiai jeung tukang bas. Contoh ya. Tukang bas boga ilmu, andaikan tukang bas hayang boga duit 120.000 punten kudu mae punduk di imah batur Pak ti isuk sampai ka burit. Kudu gawe di imah batur ti isuk sampai kan ka burit. Punduk tutung. Leungeun karadak. Percis doang parudan. Mantak loba bejana jelema nu ditampilin ku tukang bas malain geuneuk doang bararep sagala. Tuh. Hayang boga duit 120.000 kudu gawe di imah batur ti isuk sampekeun ka burit. Geh menang duitna poe Kemis. Bener. Tapi kiai nu boga ilmu agama. Naon emang pagawean kiai? Pagawean kiai mah subuh-subuh salat berjamaah. Ngawirid beres jam 6, balik ka imah sarapan, balik deui ka majelis taklim jam 7 magahan sorogan. Beres jam 8, jam setengah 10 mulai ngaji kitab, beres setengah 11, jam 11. Tidinya ke mana tuh kiai? Atuh molor. Atuh naon deui ka kantor je eueuh kantorna. Sugan pernah manggil kantor kiai teu aya. Ngaduk henteu, ngojek atuh jacan pernah ngadenge aya ojek kiai. Lajunaon pagaweanna atuh geus beres ngaji, beres ibadah atuh hes. Kakarakeun deuk sare. Ja ben ketok-ketok lawang. Assalamualaikum. Oh, nyacer amat ti kiai. Dibegakeun urang RT deh, Pak. Ya Pak RT. Enan cenah Pak RT. Puguh ieu mah ieu, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdi ngawartosan ka Abah, ternyata teh salamah teh pupus keur enjing, Bah. Lain salamah dieu, salamah laut. Laju mohon cenah abdi ka dieu dipiwarang ku Sohibul Musibah ngawartosan ka Abah wayahna Abah tabuh hiji diantosan di masjid pikeun nyolatkeun jenazah. Cik kiai insyaallah. Ulah insyaallah, Bah. Abah kudu hadir. Atuh pan sagala macem ge kudu dikersakeun ku Allah RT. Heuh cenah tapi cenah wayahna bae cenah sebab ieu keluarga kabeh geus sepakat ieu jenazah teh salamah hayang disolatan anu jadi imamna Abah. Proyek, Pak. Ay gitu. Bener di lembur abdi, Pak. Nyolatkeun jenazah jadi imam salat jenazah amplopna 300.000. Sholawat hadiahna 200.000. Tuh. Naon eta nyolatkeun mayit nyampe saja. Henteu. 5 menit 4 kali takbir 500.000. Tuh. Kiai mah sakitu kakarak sahulu. Oh, lamun sapoe aya 5 hulu. Atuh beak kabeh. Tuh. Belum sampai di situ kontrak jeung kiai saminggu tahlilan. Kiai kudu hadir sabab mimpin tahlilan kiai. Tuh. Atuh pan salila saminggu salimi ngalet ka imah kiai. Bari jeung sarimina ge beda jeung urang. Urang mah nu biasa ngilu tahlilan doang. Jelema bodoh ieu urang mah tahlilan padahal nu dibaca kiai tahlil 33 urang ge 33. Tapi balik nama beda deui, Pak. Urang mah paling ge menang top ramen. Santri mi tuh sakura bener tapi kiai pantilok sabungkus kiai 4 bungkus supermi indomie mie sedap pan pamajikan kiai aman dek nyeblak tuh kudu neangan mie punten pamajikan kiai mapan sanajan kitu-kitu ge beuki bararang dahar, Pak. Bener pamajikan kiai tempo walah lebih sabab baru kidahar ari kiaina lalemet
lain batin tuh Pak. Masya Allah, ternyata sakit itu di alam dunia. Kehebatan manusia nu boga ilmu, ternyata ku Allah geus ditembongkeun tuh. Jalma nu boga ilmu mah ku Allah geus dibedakeun di alam dunia na, komo di alam surga na. Manusia nu sok ngaji, manusia nu sok magahan ngaji, maka di akhiratna tepat berdiri di belakang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Para kiai, para asatid, manusia nu sok magahan ilmu agama itu adalah pewarisna para nabi. Mantap urang Pak selaku kolot, urang teh termasuk simkuring. Ieu teh cambuk terkuat yang urang. Urang geus ngarumasa, heueuh urang mah jelema bodoh. Geus cukup urang bae jadi jelema nu bodoh, nu penting anak didik tentang ilmu agama, sangkan di anak bisa ibadah. Sangkan di anak bisa jadi ibadah. Oh berarti ai kitu mah anak ulah sarakola burung ai kitu mah tah jadi santri bae kabeh. Teu kudu jadi santri kabeh. Lamun kabeh jadi santri nu usaha ke sana. Bener. Didik anak-anak orang tentang ilmu agama, sangkan di anak bisa ibadah minimal cukup yang awakna sorangan. Minimal cukup yang ibadahna awak sorangan. Bukan berarti iya anak tita ulah sakola. Silakan anak orang boga cita-cita yang jadi dokter, titipkan heula pendidikan agama pertama kan jadi anak orang, sehingga ketika iya anak orang jadi dokter tetap boga agama anu kuat, moal kudu nyiksaan jelema nu susah karena panyakitna. Teu saeutik jelema nu boga pendidikan tentang kedokteran anu teu boga keimanan ke Allah, teu boga rasa takwa ke Allah, justru jelema gering dijadikan proyek hanya mencari keuntungan. Anak orang hayang menjadi seorang insinyur, anak orang hayang menjadi seorang pejabat, silakan. Dasarna kerek sahadeui nu bakal neruskeun jabatan-jabatan nu aya di negeri urang, lamun lain anak-anak urang. Tapi pendidikan agama mesti didahulukan terhadap anak-anak orang. Sangkan anak orang boga ketakwaan jeung keimanan anu kuat ke Allah, sehingga ketika anak orang menjadi seorang pejabat, maka dia akan menggunakan jabatannya untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Teu saeutik panjebat para pejabat tinggi anu teu ngabogaan katakwaan ka Allah, kurang iman ka Allah, maka ketika duduk di jabatan yang ada justru hanya memikirkan dirinya dan keluarganya. Tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Terus karena apa? Karena kosongnya daripada pendidikan agama dari awal. Tarbiyatul aulad itu boga kewajibanana liwalidihi. Liwalid, walid boga kewajiban. Walid teh bapak, lain walid nu keur viral. Walid nak Dewi boleh. Aya bae deui eta zaman kuari. Tuh Pak, pendidikan agama mesti didahulukan terhadap anak-anak orang. Sangkan anak orang rek jadi nanaon ge, rek jadi padagang. Anak orang mah boga cita-citana hayang menjadi seorang pengusaha. Silakan, cuman pendidikan agama mesti didahulukan. Sabab ketika ya anak boga pendidikan agama, boga ketakwaan ke Allah, iman kuat ke Allah, menjadi seorang bos, menjadi seorang pengusaha, maka dia tidak akan membuat curang. Teu saeutik padagang-padagang anu curang karena kosong daripada pendidikan agama, nu dipikiran teh hayangna beunghar beunghar. Padahal urusan beunghar jeung miskin teu ngajamin manusia nu beunghar bisa bahagia. Sok Pak. Duit loba itu adalah cita-cita manusia. Pan urang mah hayangna ge duit loba. Jang naon anak di pasantren, keun pasantren mah paling jadi ustad. Maning keneh urang boga ijazah, anak boga pendidikan anu gagah, boga legalitas formal S1, S2, S3, bila perlu mah sampai ke S genap. Itu jangan badeg teuing S majan nirisa. Bener Pak. Dan ternyata pendidikan formal tidak akan menjamin manusia bakal gampang mencari pekerjaan. Teu saeutik jelema nu boga pendidikan formal na sampaikeun ka S2, giliran ngalamar pagawean tapi teu gablek kawuh orang dalam hararese ka ditarima. Naon sababna? Sabab eta yang berlaku di urang bukan ke atas pendidikannya, nu penting boga kawuh orang dalam. Itu Pak. Apa tujuan orang? Tujuan orang mah kadang-kadang ngadidik anak ceng sia kudu geura sakola.
Sia lamun geus sakola sia bakal boga ijazah. Mun sia boga ijazah, sia bakal gampang neangan pagawean. Lamun sia geus boga pagawean ke sia bakal anu ngagaji. Mun sia boga gaji, sia moal bakal hese barang hakan. Nyatu nu di pikiran. Tapi ternyata punten kolot-kolot orang pendidikannya tidak tinggi-tinggi, tapi sampaikan ayeuna mampu membesarkan anak-anaknya dengan sejahtera. Padahal mereka bukan berpendidikan tinggi, tapi mereka mampu mengurus anaknya sehingga anak-anaknya sampaikan secara sukses. Karena apa? Karena dididik oleh orang tua yang tidak mempunyai legalitas formal sampai ke S1 S2. Kadang-kadang SD gitu tamat-tamat aja. Terus Pak. Karena orang mah boga tujuan nah hayang beunghar usaha. Urang ngadidik anak tentang ilmu-ilmu umum karena anaknya hayang boga prestasi. Ketika anak boga prestasi, anak bakal loba duit. Lamun loba duit, hirup bakal senang. Punten Pak, teu sakabeh jelema nu hartana loba bakal dibere kesenangan ku Allah. Sabab kesenangan teu dibikeun ka jelema nu duitna loba. Teu saeutik jelema nu hartana loba, pakaianna loba, tapi kahirupanana eueuh jeung senang. Leres Pak. Sim kuring ngabuktikeun. Pernah mas santren di daerah Bogor. Aya tatangga pondok, jelema beunghar. Hartana loba, pakaianna loba. Pom bensin boga 3. Pom bensinna boga 3, mobil angkot boga 200 unit. Pakaianna loba, umur masih keneh muda, anak kan ukur 2, perusahaan di mana-mana, harta pabalatak, mobil ngabadeg. Tapi ku Allah diberi jelema miskin. Tapi ku Allah dijieun miskin, padahal harta loba. Ku Allah dijieun susah. Kok bisa jelema beunghar dijieun susah? Saeutik cara Allah. Sabab Allah mah maha qadir, Allah mah maha kawasa. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadihil khair. Allah mah mampu nyieun jelema hina menjadi gadadak jadi jelema mulia. Allah mampu. Allah mampu jelema nu mulia, jelema anu gagah ku Allah diragakeun jadi jelema nu hina. Allah mampu. Kamari keneh pan ku Allah geus dibuktikeun jelema nu mulia sakaligus ku Allah diragakeun jadi jelema terhina. Jelema nu hina diangkat ku Allah sakaligus jadi jelema nu mulia. Masalah namangan saeutik kan saukur gara-gara es teh. Tuh, leres teh. Gara-gara es teh orang mulia jadi terhina. Gara-gara es teh orang yang terhina jadi mulia. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Tuh. Allah mah mampu Pak. Nyeun jelema nu hina jadi mulia, jelema mulia jadi hina. Eta sim kuring di Bogor boga tetangga pasantren jelema beunghar pakaya loba. Tapi ku Allah diberi miskin, diberi susah. Dengan cara apa Allah memiskinkan manusia nu beunghar? Saeutik ku Allah diberi penyakit. Penyakit diabetes, penyakit kencing manis. Kadar gulanya tinggi, cuman penyakitnya lebih daripada penyakit biasana sampai mencapai stadium 4, geus parah. Sehingga ketika manehna konsultasi ke dokter, cek dokter, Bapak, penyakit Bapak semakin hari semakin parah. Maka umur Bapak tidak akan lama lagi. Kabayang Pak, pamajikan mejeh geulis, pakaya mejeh naloba, umur samet deui. Kumaha lamun pamajikan dikawin ku batur? Mending lamun batur nu teu wauh, baturna teh batur ngopi keur waktu hirupna. Sakitnya tuh di sini. Bener Pak. Ayeuna kumaha cek jelema beunghar? Lalu apa caranya supaya penyakit saya bisa sembuh, Pak? Penyakit diabetes itu tidak ada sembuhnya. Paling kita tuh menetralisir supaya penyakit itu kadar gulanya stabil. Lalu bagaimana caranya agar penyakit saya tidak terlalu cepat untuk menyerap kesehatan saya? Kumaha carana supaya penyakit gula ieu ulah ngarosaan? Cek dokter, lamun penyakit Bapak ulah ngarosaan, lamun Bapak hirupna hayang rada lila, maka carana dari pola makan Bapak itu harus dirubah. Daharna ulah akur jeung jelema cager. Hirupna kudu rumasak, mamang mah geringan, cek dokter. Laju kumaha ieu kula barang daharna? Maka cek dokter, lamun penyakit Bapak hayang ulah gam, hayang ulah ngarosaan, daharna sapoe sapeuting ulah leuwih tina kentang meunang 10 biji.
Kabayang Pak, duit loba harta loba, pakaian ngabadeg tapi daharna sapoe sapetingan kentang doang, hiji isuk sabelah dohor sabelah. Tapi urang teu boga pom bensin acan, urang mah isuk-isuk ngawuduk berang nyeblak dohor ngawadah, sore ngabaso, peting tetegi. Bahasa baheula. Masya Allah, loba urang mah daharna. Batur mah harta loba, pakaya loba, sapoe sapeting dijatah. Lamun hayang panyakitna ulah rosa, maka sapoe sapeting daharna ulah leuwih tina kentang hiji menang mulu. Heesna ge ulah lila-lila. Sabab lamun leuwih loba heesna, panyakitna akan leuwih gampang menyebar. Maka dahar ulah loba, hees ulah loba. Sabarap jam sakali sare, sapoe sapeting ulah leuwih tina 3 jam. Aju kumaha cenah kula sarena lamun kebel teuing, makana cik dokter heesna ulah di tempat nu ngeunaheun. Ai imah tingkatan ber-AC, ai hees di pos ronda. Kabayang Pak naon nikmat tah jadi jelema beunghar ai kahayanana kos gitu. Misalkan aya jelema nu beunghar teu panyakitan awakna jag-jag, ada jelema nu hartana loba, pakaianna loba, sekalipun jauh ka ibadah kana Allah, jauh kana Allah, tapi hirupna beunghar, pakaianna loba, awakna sehat. Tanya ketenangan jiwanya, apakah mempunyai ketenangan jiwa setenang urang? Kudu mikiran pakaian. Sok bae kore dibanding-banding Pak. Ternyata Allah nyieun urang miskin, Allah itu karena sayang ke urang, supaya urangna ulah loba beban. Sabab jelema nu beunghar jeung jelema nu miskin bebanna beda. Contoh tina segi dahar, jelema nu beunghar jeung urang jelema nu susah, daharna mah loba keneh urang. Oke. Urang mah isuk-isuk dahar. Jeung anak pamajikan babarengan dohor dahar deui bae, sore dahar deui bae, peuting dahar deui bae. Tuh. Tapi jelema beunghar kadang-kadang dahar ngan saingetna hungkul, boro-boro bisa babarengan jeung anak pamajikan, jam masing-masing boga kasibukan. Bisa dahar babarengan jeung anak pamajikan paling ge saminggu sakali, eta ge lamun keur aya libur. Dahar jeung anak pamajikan karak bisa kumpul, eta ge daharna lain di imah, padahal mah di imahna mewah, di dapurna serba aya, tukang masakna ge khusus didatangkeun menjadi pembantu. Tapi batur manu duitna terliunan, nu hartana loba hayang dibere dahar geunah teh tilok di imah. Ka mana batur hayang dahar geunah? Kiring leumpang kaluar neangan rumah makan mewah. Ngajak anak jeung pamajikan pelesiran ngaranna. Datang ke rumah makan mewah, dahar di tempat rumah makan mewah, pandahar di rumah makan mewahnya pasti mararahal. Kadaharan macem-macem, kasih susi di kitu mah didahar. Urang mah boro-boro daek ngadahar si susi, ngadeuleuna ge geus teu rap. Tuh, tapi tingali sanajan di restoran mahal, satu porsi makanan bisa nyampe 500.000, anak 2, salaki hiji, pamajikan hiji, 4 jelema dikali 500.000, geus 2 juta sakali nyatu. Pan urang mah 2 juta cukup jang sabulanna. Tapi batur mah 2 juta sakali dahar, sanajan batur daharna 2 juta, tetep rizki nama ku Allah nganukur dibere saeutik. Kok bisa pakaya loba disebutkeun dibere rizkina saeutik? Tingali rizki eta yang dinikmati, nu dinikmati ku manehna mah nganukur saeutik. Tingali ari dahar 500.000, ari piringna gede, ari kejona mangan sampe. Jelema beunghar dahar kumaha kitu? Piring doang nu gede. Ai sangguna mangan ukur saeutik, bari jeung daharna ge batur mah make sendok jeung garpu, kadang make garpu jeung peso. Hade teu nyewet kana bibir ge Pak. Tuh. Dahar saeutik batur mah 500.000. Rizkina berarti kan saeutik, sanajan milikna gede. Emang naon bedana rizki jeung milik? Bedana rizki jeung milik contoh doang kieu. Bapak ku pamajikan dibere duit 100.000. Ya, jatah jang saminggueun jang beli rokok. Diberi 100.000, tah duit nu 100.000 ku bapak dibelikan rokok gentong sabungkus harga 10.000 umpama dirokok tah rokok gentong. Maka eta nu disebutkeun rizki mah nu jadi duit sanu 10.000 nu geus jadi rokok gentong nu geus diisep ku bapak. Anu 80.000 mah disebutna milik. Tacantang tuh jadi rizki bapak.
sahanya balik beli rokok kembalian neraka di jalan atuh panjadi rezeki batu tuh tingali batur masalah jan harta loba pakaya loba tapi dibere rezekina ku Allah saeutik tapi urang jelema susah tapi rezekina ku Allah dibere loba tingali urang mundahar pan beda jeung jelema nu beunghar urang mah dahar ari piringna leutik ari kejona mah mucung urang mah daharna ge lain ku sendok ku ramo urang celeb datang ramo kana sangu pan teu geura diangkat urang muter heula di dinya padet eta sangu huapkeun kana sumut 2 kali ngagayam kelak langsung tuh urang mah dahar bisa kali 2 kali 3 kali nambah eta Pak padahal mah urang daharna teu mewah dahar urang mah sederhana nganukur sangu sambel lauk asin lalap kalian menang meuli mundur di pipir imah tatangga bari jeung teu bebeja tapi urang dahar diberi nikmat ku Allah mantap bener aya satu ayat anu redaksinya sama kalimatnya sama ku Allah diulang-ulang dalam satu surat lebih daripada 25 kali ayat apa? Ayat tentang bohongan manusia terhadap nikmat Allah cik Allah dina ayat Al-Quran surat Ar-Rahman bismillahirrahmanirrahim fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban wallahu alam bimuradi cik Allah nikmat nu mana deui nu ku aing teu dibikeun ka anjeun pan ku aing dibere dahar panglobana sia pangdahar panglobana maneh batur mah nu hartana loba dibere daharna ku aing anu kur saeutik katenangan jiwa ku aing loba kena dibikeun ka anjeun mah teu mikiran beas naik teu mikiran bensin hargana naik deui teu mikiran itu capek-capek mikiran bensin naik motor teu boga mobil teu gablek pajak naik teu lieur sia mah cik Allah atuh nuk majakan naon tuh dibere katenangan ku aing leuwih loba kunaon atuh ka aing maido bae jeung maido eta pan nikmat ti aing dibere katenangan nu sakitu lobana katenangan teu bisa dibeli ku duit Pak tina segi dahar panglobana tenang panglobana HSG urang mah panglobana sok Pak ieu urang lamun peuting ayeuna Bapak Sahri teu aya acara naon di lembur urang jam sakieu urang geus ngararaca sok urang mah jam 8 jam setengah 8 salat berjamaah di masjid beres salat berjamaah isya di masjid di musola misalkan balik ka imah di musolanya ieu musola nu geuring mati lampu teh nya oh atuh aing boga hutang atuh lajuna mah ieu mah bari mayaran hutang teh nya masyaallah tapi alhamdulillah Allah maparinna nikmat panjang umur ka urang sehingga urang bisa pendak deui amin tuh salaki urang mah beres ke salat berjamaah isya setengah 8 balik ka imah datang ka imah muka baju abegag di hareupeun TV di tengah imah nyetel TV ari TV nu disetel nyala nu nyetel pareup ti jam setengah 8 urang mah sampai jam baraha itu sampai ka subuh ge mun teu diudangkeun mah urang mah tibra tapi tingali jelema nu perusahaanna di mana-mana pom bensin di mana-mana perusahaan apa balatak sahamna di mana-mana duitna triliunan kadang-kadang datang ka imah jam 12 peuting kakarak balik jam 12 peuting masih keneh rapat di luar kota datang ka imah jam 1 pan datang ka imah teu langsung bisa saredoang salaki urang sabab dina otakna loba pamikiran jeung loba beban kudu mikiran tanggungan, kudu mikiran gajian, mikiran setoran, keuntungan jeung karugian. Molotot ti jam 1. Datang ka jam 2 kakarak capek reup besare. Begitu jam 3 di dapur meong nyepak gelas, prai pecah, gurinjal hudang deui. Gugurang mariksaan dapur, mariksaan lawang, mariksaan jandela, mariksa CCTV. Kusabab naon? Sabab khawatir rasa sieuna tinggi, rasa sieuna gede, sieun aya maling, sieun aya rampok, sieun aya garong. Sabab rumasa di jero imahna loba harta. Tapi urang datang di masjid lawang teu dikuncian. Jandela molongo kene. Teu sieun aya maling, tuh. Teu sieun aya rampok, tuh.
atuh capek-capeknya rampok asup ka imah urang dibukakeun ku rampok di dilu tengah imah TV geus butut nempo ka kamar sugan aya harta di kamar barang dibukakeun blak dalapan ngajuara repat teh incu atuh japan minantu urang masih ngahiji keneh imahna jeung urang lumpat ka dapur sugan aya motor butut barang dibukakeun lawang dapur kulkas doang nunggu seueuh pintuan cik maling aing deuk mawa naon atuh ieu piraku aing deuk maling anak buku aing maling ke jang maraban anak atuh akhirna ieu nu maling balik deui we ngan nutupkeun jandela doang da karunya nu boga imah bisi asup angin tuh Pak teu sieun urang bebas estibra. Padahal lamun dibanding-banding mewah mana tempat sare urang jeung jelema nu duitna triliunan atuh jauh ka mana-mana. Batur mah nu duitna triliunan tempat sarena mewah. Imahna gagah, kamarna lega, di jero kamar aya AC, di jero kamar aya TV, aya kulkas, kamar mandi, pewangi ruangan tiap juru. Tempat sarena ge spring bed, panggagahan. Simbutna ge bed cover pang mahala tapi nikmat sarena ku Allah nganukur dibere saeutik padahal lain urang sare urang memboro-boro tempat sare aya AC puguh nu aya ge age angin gegelebugan anu asup tina jandela nu asup tina erang-erang anu tina lawang tuh atuh sarua tiis nama tiis ngan bedana jagisupna dikerokan jaloba teuing angin tuh nikmat urang mah pasar padahal urang sare di tempat nu mewah kitu aya kulkas di jero kamar pan urang mah hesna teh di kamar di tengah imah jadi kamar mah teu mah ku incu tuh apakah tempat sare urang spring bed panggagahan boro-boro make kasur urang mah hesna ge ngan syukur diamparan ku samak barus pameret di RT sesan upae tapi tibra sare urang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana deui cik Allah nu teu dibikeun. Laju kunaon atuh lain urang bae nu jadi jelema beunghar batur jelema nu susahna. Allah menciptakan manusia aya nu beunghar, aya nu susah, aya nu kaya, aya nu miskin karena untuk keberlangsungan hidup ini. Supaya hidup teh bisa terus-terusan panjang. Sabab lamun di alam dunia jelema kabeh ku Allah dijieun kaya eueuh nu miskin nunduk ngajual seblak saha andaikan dia jelema di alam dunia kaya kabeh eueuh nu miskinan nu ngabangun imah saha pugupan imah sakumaha hebatna imah gagahna imah tetap sanajan beunghar sakumaha beungharna nu beunghar kalian butuh terhadap tenaga jelema-jelema nu susah emang saha nu ngaduk semen nu ngabangun imah emang saha nu masangkeun engsel pintu emang saha nu masangkeun genteng emang saha nu mawakeun adukan saha deui lamun lain jelema-jelema nu susah leres tuh Pak individualisme urang teh satu sama lain saling membutuhkan nu beunghar butuh kanu miskin butuh kanu beunghar ngahaja ieu jelema teh ku Allah dijieun beragam macam-macam aya nu beunghar aya nu miskin lamun beunghar kabeh kehidupan moal berlanjut lamun jelema miskin kabeh sarua jelema kehidupan moal berlanjut misalkan di dieu ku hari hujan di ditu mah ku hari panas kenapa kok bisa beda hayang mau hujan deh kabeh sabab kebutuhan jelema kan beda-beda di dieu mah loba nu nyawa di ditu mah mantak halodona loba nu keur ngabangun imah pan beda kebutuhan jelema nu ngabangun imah jeung kebutuhan jelema nu keur nyawa nu nyawa mah butuh cai butuh hujan nu keur ngabangun imah mah ulah aya hujan bangkrut urusan amun hujan atuh nu gawe eureun deui leres tuh Pak beda kebutuhannya beda-beda tetap kadang-kadang kasusah urang itu jadi milik jeung rizki ka batur contoh Pak di urang pan aya bidan aya dokter aya mantri eta dokter bidan jeung mantri jelas butuh kanu geri sabab eta bidan jeung dokter moal bebeunangan lamun jelema cager kabeh. Neuk saha nu meuli obat.
Leres teu? Berarti ieu mah nu gering, musibah jang jelema nu gering, tapi anugerah jang jelema nu boga obat. Begitupun sebalikna. Nu gering lamun eueuh dokter atuh nu kumaha cageurna. Nu gering butuh kanu dokter, dokter butuh kanu gering. Musibah seseorang bisa jadi anugerah buat orang lain. Tadi contoh, jang jelema anu teu boga masalah mah jadi musibah. Misal contoh Pak, urang punggung geus mah gering, cek dokter, alhamdulillah cenah poe ieu anu gering. Tuh, eta punten Pak, dokter jeung mantri mun peuting ngadoana pan sama jeung urang. Gusti abdi hayang dibere panjang umur, hayang dibere jembar milik rizki. Sedangkan milik rizki na dokter wasilahna tina jelema anu gering. Berarti kan secara tidak langsung ieu dokter ngadoana Gusti mudah-mudahan ieu jelema loba nu gering. Ayo. Atawa misal contoh, jelema tukang jualan boe. Nu neuk meuli boe saha? Jelema nu maot. Tengah peuting nu sok jualan boeh ngadoa, Gusti mudah-mudahan jagi sukma ieu milik rezekina tambah rada loba. Sebab ripuh Gusti mana anak neuk asup sakola, mana anak can meuli seragama, bo mana nu ieu pelulusan, mana ieu daftar sakola kana sakolaan baru wae nabe Gusti jagi sukma kudu rada loba ieu milik rezekina. Paka jualanana jualan boeh. Berarti secara tidak langsung ieu tukang boeh secara tidak langsung ngadoa, mugi Gusti jaga sukses loloban pararae. Ieu moal aku urusan boeh abdi lamun eueuh nu pararae, hayang. Kan gitu berarti, Pak. Musibah manusia satu bagian bisa jadi anugerah jang nu sejen. Ayana jelema nu miskin itu jadi anugerah jang jelema nu beunghar. Naon sababna akhirna nu beunghar teu kudu ngaduk semen, aya jang titaheun jelema nu susah nu butuheun duit titah ngaduk semen. Begitupun sebalikna nu susah ayana jelema beunghar, ieu jelema beunghar jadi anugerah jang jelema nu susah. Akhirna nu susah bisa nyaran duit lewat kuli ka jelema nu balaleungan. Berarti kan satu sama lain saling membutuhkan, tapi tetap kebahagiaan mah ku Allah dibagi rata. Rek nu susah, rek nu beunghar, rek nu miskin, rek nu kaya, kabeh ku Allah dibagi rata, kabagian bahagiana. Justru Pak, lamun kudu ngomong ngeunah, justru ngeunah kene jelema nu susah. Di alam dunia na teu loba beban, di akhirat ge teu loba beban. Lamun kudu ngomong bahagia mah. Tapi kan orang mah embung dibere nu susah. Hat ge padahal lamun kudu dibanding-banding Pak, ketenangan itu elek ku jelema nu susah. Contoh, urang boga imah urang mewah. Handapna ge lantaina make marmer, make granit nupang mahala. Panuk itu eta jadi nyapekeun ka urang. Isuk-isuk kudu dipel. Isuk-isuk kudu disapuan. Beres disapuan, beres dipel. Torojol be anak kotok tatangga ulin. Celek be naik, cerot be ngodol. Hayo, pan mau tidak mau eta tai kotok kudu gede dibersihan. Piraku kurang deuk diantepkeun bae. Cuk batur imah bagus ongko tai kotok dihareupeun imah pabalatak diantep bae. Pan mau tidak mau ja imah bagus hook piraku ruksak ya imah bagus gara-gara tai kotok hiji. Mau tidak mau pan urang nyokot pelan deui, ngepel deui. Pan secara tidak langsung urang hirup di alam dunia kan seukur tukang micinan tai kotok. Bener tuh. Tapi coba lamun misalkan urang jelema nu susah. Urang dibere susah ku Allah di alam dunia boro-boro urang malantaina tina marmer tina granit, urang malantaina ge tina tanah. Tapi kan teu nyapekeun ka urang, giliran aya anak kotok ulin ka imah urang cerot ngising di mana-mana, pan teu kudu ngepel. Atuh kacapek-capek taneuh dipel herang moal. Ngan saukur naon atuh ka dapur paling neangan lebu. Puruluk di lebuan beres. Tapi batur mah ngeunah imahna ge hebat. Bo kenteng nage mararahal aya nu tina kenteng munir tina marmer aya anu tina keramik tina macem-macem kenteng nagararaga urang mah boro-boro make kenteng urang mah hateup hateup mah balalocor tiap hujan bocor ngeunah justru lamun daek dinikmatina mah kumaha dinikmatina urang mikirna beuh batur mah lamun hayang mandi make shower kudu make listrik lamun mati listrik atuh eueuh showeran urang mah ngeunaheun najan mati lampu geus penting aya hujan.
shower kabeh di jero imah. Pan kenikmatan yang kurang Pak. Oke. Mantap cik Kangjeng Rasul teh almal halaluhu yuhassab wa haramuhu yu'adzab. Harta itu di akhiratna sanajan eta harta menang tina halal tapi ku Allah pasti bakal dihisab. Itu keur halalna pasti dihisab atuh komo haramna yu'adzab ku Allah bakal disiksa. Tuh lamun ku dibanding-banding ternyata nikmat kena jadi jelema nu miskin. Aya ya Pak ijazahana bisi hayang jadi jelema miskin Pak. Iya bener. Iya ijazah menang ijazahkeun Kangjeng Rasul Pak. Iya doana Pak, tulis banyak. Allahumma ij'alni miskinan. Tulis Pak, hafalkeun Pak. Wa amisna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma'al masakin. Eta doana Pak. Diijazahkeun nya ku abi hapeureuh penting ieu Pak. Boro-boro diijazahkeun, itu ijazah kami mah geus lulus. Pak, urang mah hayang beunghar bae. Kumaha teu urang hayang beunghar beunang-beunang. Ngan tujuan urang, Pak, hayang loba harta, hayang loba pakaya, tujuanana ajang beribadah. Naon sababna? Ketika urang neangan duit tujuan ajang ibadah, maka satu tetes kesang nu urang dikaluarkeun nalika kasab, maka itu akan menjadikan pahala ibadah yang urang. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan urang mangaduana ka Gusti-Gusti, mudah-mudahan urang lamun keur dijieun jelema beunghar ku Gusti sing dipaparinan bisa ngajalankeun kabeungharan tersebut lewat ibadah ka Gusti. Lamun keur dibere susah Gusti, mudah-mudahan kaula sing dipaparinan kakuatan tina sabar ka susah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mantap. Hiji sim kuring ngemutan kana diri pribadi jeung ka urang kabehan. Pak mumpang di urang masih kena aya kiai, aya ustad, aya pondok pesantren, ialah nu ngawakilan anak-anak urang tentang pendidikan agama. Pan kudu nama urang nu ngadidik anak tentang ilmu agama, tapi pan urang mah kadang teu mampu atawa urang nas waktu aya waktu, maka titipkeun anak urang didik agamana heula, geus cukup agamana sehingga ya anak urang rek jadi nanaon ge urang geus moal mantak khawatir. Insya Allah mudah-mudahan ya putra-putri urang ku Allah sing dijadikeun putra-putri anu soleh tur solihah, terutama ieu putrina daripada Sahibul Hajat Bapak Sahri, mudah-mudahan dua putrina ku Allah sing dijadikeun putri-putri anu solehah. Bahkan cik Kangjeng Rasul man ala salasa banatin fa alaihil jannah, saha jelema nu boga anak tilu awewe, anakna awewe tilu kabeh awewe diurusan dididik agamana sampaikeun ka dikawinkeun fa alaihil jannah, maka eta jelema wajib asup ka jero surga kana ngurusan anak bikang tilu. Kumaha Gusti lamun anak bikangna nganukur dua paisna taidi teu nanaon dua ge sarua bae, nu penting urusan anak, didik anak tentang agama, kawinkeun anak kana calon salaki anu hade jeung agamana, maka ieu jelema nu baroga anak ku Allah dijamin asup ka jero surga na Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna, khusus pikeun sim kuring umumna keur urang kabehan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.